Teh tulungan lah orang hayang digawe. Kamari orang karek dipecat di pagawean. Digawe naon atuh? Kelak. Gawe naon ya? Bisa nyupirin mobil teh? Nyupiran mah gampang, PT atuh. Nyupirin mobil sedan? Teu bisa. Bisa mobil Jeep? Sarua teu bisa. Nyupirin mobil box? Komo eta mah teu bisa. Iya sih kan bisa ya. Nyupirin mobil angkot? Tah eta mah teu bisa. Itu bisa nyupirin mobil naon atuh? Mobil Legend. Itu. Aduh. Nah, jadinya Welcome to Mobile Legends! Wah, korma teh mending ngeunah-ngeunah teuing. nya tuh daya tambah korma spesial. Spesial naon Wak? Spesial sabab dipelak di tanah para nabi. Oh, emang aya tipe korma nu teu ngeunah? Aya Korma naon? korma nu dipelak di tanah sengketa. Kernaon mang? Seraseri sorangan cigang kerbuna euy. Nyaman, pamajikan ngabaran, tek balik di luar negeri. Katambah, sakedeng di lahiran, euy. Emang pamajikan gawe di luar negeri? Nyaman, jadi TKW. Geus sabaraha lila pamajikan teu balik? Ya 10 tahunan mah, euy. Mang, sugan we berak teh mancung jika orang luar negeri. Amin, ya Allah ya alamin. Lanjut. Ke mang. 10 tahun terbalik. Berarti ari eta anak orang lainnya. Pakai nanya siapa? Berarti eta teh bibit ti batur belagung. Sing pegek. Budak ke sing pegek. Bang, hari keur puasa gitu nya. Beres tarawehan. Beuteung geus lapar deui nya. Nya tuh sapopo we teu bisa nanaon. Pasti lapar deui, Wak. Kolot aya kana teh? Ya. Dinya nu meakeun nya. Bang, hari puasa tahun kamari tamat teh? Alhamdulillah, Wak. Teu Batal sabaraha poe? 5 poe, Wak. Nah kunaon? Nyata kuat we, Wak. Ari jomblo lila kuat. Ari puasa teh kuat. Beda deui atuh Wak eta mah. Ye. Awe mah ya paribasana teu puasa teh.
Keur beureum. Ari didinya keur naon? Ke koneng wa. Bau atuh. Kamari ngomongin naon motor teh wae. Etana rantena pegat. Oh, Cek remna euy. ganti aku kudu anyar. Geus. BPKB-na maksudna. Nah, Jauh sama duit euy. Kang, orang teh keur butuh duit dek jual HP, keur meunarkeun motor. Sok cek heula. Ieu mah HP Android terbaru atuh, touchscreen, OS na ge 10. Sok idinya wani sabaraha? 300 lah. Cing balik atuh nawar teh. Geus we. Da sabarana mah urang teu butuh-butuh teuing HP. Nah, HP mah geus boga. Cuma bubuhan we ka babaturan. Tah, 3 kali lipat. 800.000. Ah, sarua keneh atuh aya kitu mah. Harga HP ieu teh jutaan. Berarti kudu malik ka urang teh ngajuta. Cik nempo. Wah, sok cek. Halus atuh HP teh mah HP mahal. Lain HP ecek-ecek, lain HP kentang ieu mah. Geus we, Mang. Di duitan nih HP 4 juta. Iya karek cocok. Deal. Deal 4 juta. Mang, ari di penjara kieu teh nya sok sono anak pamajikan. Jabang geus dila eueuh ngalongok. Ya, Mang di dinya mah anu di Pikasono. Urang mah geus eueuh sasaha. Emang sabaraha tahun deui di dinya di penjara? 5 tahun, Mang. Gila keneh gini. Kasus naon, Mang? Narkoba. Pantes. Nah, Mang, ari di dinya sabaraha lila. Urang mah ngan sabulan. Nah, masa kedeung kasus naon gitu? Maehan pamajikan. Ah, maknya nggak boleh pemajikan nggak sabulan. Orang wae narkoba 15 tahun. Teu adil atuh hukum di urang teh euy. Heeh, urang mah ngan sabulan. Sanggeus eta digantung. PT tulungan lah urang yang digawe. Karek kamari urang. Kira mobil. Bo. Pick up. Baik aku dia ya. Pemajikan nge-WA. Tek balik. Ditambah sakedeu derek lahiran. Luar negeri ke mana? Balik tek balik ke luar negeri. Ayo. Melucu aja.